Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Qala Allah ta'ala, qala perang tos ngadawuh saha Allah ta'ala nu maha luhur di surat tahrimi dina surat tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu, dauhan Allah, ya jalma-jalma anu ariman. Ay aqarru tegasna jalmi anu ngaku bil imani iman ka Gusti Allah. Ku kudu ngaraksa aranjeun kabeh anfusakum kadiri aranjeun kabeh wa ahlikum sareng kudu ngaraksa aranjeun ka ahli atawa keluarga anjeun kabeh. Aya minan nisa'i tegasna mah ahli teh bawa di golongan awewe kudu ngaraksa ka pamajikana anjeun, wal auladi atawa ahlina teh barudakna, wa kulli man sareng setiap jalma yadkhulu anu asup ieu man fi hadal ismi dina ieu ngaran. Maksudna mah saha we jalma anu jadi anu diurus ku eta salaki kudu tiasa ngajagi wah ka bojona wah ka putrana incuna atau sawe jalma anu aya tina kakuasaan atau pengawasan pamaget ngaraksa tina naon naron tina siksa neraka, tina azab neraka. Ulah sampai keluarga orang teh di neraka. Kala parantos ngadawuh, parantos nafsirkeun turjamanul Qur'ani, jalmi anu ahli nerjemahkeun Qur'an. Sayyiduna Abdullah tegasna mah Said urang sadayana Abdullah ibni Abbas fi makna zalika tina maknana eta dawuhan Allah. Faqihuhum saur anjeunna maknana Quran tadi nyata kudu ngajadikeun faqih, kudu ngajadikeun faham anjeun kabeh ka ahli anjeun kabeh. Ay alimuhum tegasna mah kudu ngajarkeun anjeun ka ahli anjeun syara'i al-islami kana pirang-pirang syariat Islam. Jadi ayat eta teh merentahkeun supaya suami kedah ngajarkeun atau ngajadikeun faqih paham kana agama ka ahlina wa ka bojona barangkali tapi na jami-jami nu dititipkeun ka aranjeun. Wa adibuhum sareng kedah ngajarkeun adab anjeun ka ahli anjeun. Ai alimuhum tegasna mengajarkeun anjeun ka maranina sakabeh mahasinal akhlaqi kana pirang-pirang akhlak nu sae. Wakila sareng parantos dicarioskeun dina sapalihna katerangan asyadun nasi ari pangbanget-bangetna manusia naonan azaban siksaanana yaumal qiyamati dina poe kiamat man eta jalma jahila anu ngajadikeun bodoh kana urusan agama di jalma ahlahu ka keluargana ka ahlina. Siksaan ka caroge nu ngantep karep teu ngajarkeun ilmu, teu ngajarkeun akhlak ka keluargana ka ahlina
nyata azab neraka. Wan Sayyidina Abdullah bin Umar patampi di Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ieu risalah ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu saesna Kangjeng Nabi Muhammad qala parantos ngandika i Kangjeng Nabi Muhammad kulukum ari saban-saban ti aranjeun kabeh eta ra'in anu nganggon kana pamimpin hafidun tegas manu ngaraksa muktamanun anu diamanatan multazamun anu dipastikeun disolihima pikeun haluskeuna perkara utumina anu diamanatan ieu ma ala hifdihi kana ngaraksana eta perkara bahwa maka ari ieu ra'in eta matlubun anu disupri bil adli karena supaya adil fihi dina eta perkara wal qiyamu sareng ngajalankeun ieu ra'in bima sholihihi kana pirang-pirang kamaslahatanna perkara wa mas'ulun sareng anu bakal ditanya ieu pamimpin teh an ra'iyatihi tina kapimpinanana fil akhirati jaga di poe akhirat. Jadi saban-saban jalma teh jadi pamimpin anu mimpin anu kudu bisa ngaraksa kudu bisa diamanatan supaya nyaikeun hiji perkara pikeun anu dipimpinan fain wafa maka lamun nyumponan ieu pamimpin memenuhi syarat melaksanakan perintah Allah maka na perkara alaihi anu tetep tos janten kewajibanana eta pamimpin min riayati tina anu dipimpinna hasala maka hasilahu karoin naon al-haldu bagian al-awfaro anu sampurna maka disebut pamimpin sampurna wa ila lamun teu kitu teu hasil teu berhasil nunaikeun amanahna talabahu akan nyuplih ka eta ra'in kullu ahadin satiap jalma minhum ti eta ahlina bihaqi kana hakna eta ahli fil akhirati dina poe akhirat lamun eta pamimpin sukses menjaga anu dipimpinna atau rahayatna atau ahlina maka jata pamimpin nu sampurna bakal bahagia. Tapi sebalik namun pamimpin teu bisa nunaikan kewajibanna, teu bisa ngajaga amanah, teu bisa ngajaga ilmuna, teu bisa ngaraksa keluargana, maka ahlina eta rahayatna eta atau keluargana eta teh jaga teh bakal nuntut ka eta pamimpin. Nauzubillahi min dzalik. Fal imamul azamu maka ari imam anu gede agung pamarentah presiden pemimpin besar au nabi nauna ibuhu atana piga gantina wakilna imamul azam termasuk menimah Dewan Perwakilan Rakyat MPR eta roin pamimpin bahwa makari Imam Azam eta waliun anu ngurus alaihim ka eta ahli ka bawahanana karahayatna bahwa sareng Imam Azam eta mas'ulun bakal ditaros bakal diminta pertanggungjawaban an ra'iyatihi tina kapamimpinanana. Nah mimpin rakyat bener atau henteu nanyolehkeun yen program-program kemaslahatan umat atau napi henteu sadayana bakal ditaros ku Allah Subhanahu wa taala dijaga di poe kiamat. Ditaros tina naon hal ra'in naha mimpinna imam teh hukukuhum kana
pirang-pirang hak anu dipimpinana atau rakyatna teu bawahna aula atau henteu, bener teu mimpinna teh atau henteu. Warajulu ra'in sareng ari lalaki caroge pameget eta pamimpin pi ahlihi di ahlina eta rajul. Ayu jauh jatihi tegasna mah ka istrina wa gairiha sareng ka salian istrina. Suami ge bakal ditaros tina kapamimpinanana. Bahwa ieu caroge pamimpin rumah tangga mas'ulun bakal ditaros an rakyati tina kapamimpinana di ahlina. Hal wafahum nah ieu pamimpin teh ngalaksanakeun tugasna buku kohum kudu nyampeikeun pirang-pirang hakna rajul ka ahlina sapertos ngajarkeun ilmu, ngadidik ku akhlak, nuduhkeun jalan ka Gusti Allah atawa henteu. Min kiswatin tina pakaian contohna nah ieu merupakan teh bener atau henteu, layak henteu, nutup aurat teu bakal ditaros. Wa nafaqihi sareng tina nganafkahan ieu carge nganafkahan atau henteu, wa gairihi mah atawa salian ti pakaian sareng nafkah aula atau henteu. Nah itu nganafkahan atau henteu, ngabajuanna bener atau henteu, teu bakal ditaros sadayana. Wal maratu sareng ari istri bojo ibu eta ra'iyah sami pamimpin fi baiti jaujiha di nu jadi bumina eta jaujah, di bumina eta istri. Bi husni tadbiril ma'isyati ditarosna teh kana naha alus henteu ngurus kahirupan. Wanusi sareng ngasehatan ngemutan ngelingan lahu ka corogena, lamun corogena salah ngemutan teh istri teh. Pasapakoti sareng welas nyaahan diduhan teu galak teu nyiksa. Wal amanati sareng kepercaya teu ieu istri teh. Wahib di nafsiha sareng ngaraksa dirina teu istri teh. Wa malihi atau ngaraksa harta carogena teu. Wa atfalihi atawa ngurus budakna carogena teu. Wahia ari ieu istri ibu eta mas'ulatun bakal ditanya an ra'yatihi tina kapemimpinan di imah di keluarga. Hal qamat nah ieu istri teh ngadegkeun hak-hakna bima alaiha menjadi kewajiban eta istri aula atau henteu. Wal khadimu ra'in fi mali saidihi wa khadimu sareng ari khadim pembantu karyawan ra'in eta ge sami pamimpin fi mali saidihi tina harta nu jadi dununganna atau perusahaan milik bosna. Bihibdihi kana ngaraksa harta saida, kana ngaraksa harta bosna. Wal qiyamu bima sholihihi sareng ngajalankeun kana pirang-pirang kamaslahatanana eta karyawan. Wa huwa ari ieu khadim karyawan atana pembantu mas'ulun an ra'iyatihi bakal ditaros ka Allah tina kapamimpinanna. Hal wafa bima alaihi aula nah mimpinanna teh bener atau henteu. Warajulu sareng ari pameget bujang atau menyendiri ra'in eta pamimpin pi mali abihi. Warajulu sareng ari budak anak eta ra'in pamimpin pi mali abihi tina harta bapana. Bihibdihi kana ngaraksa harta menjadi bapana. Tadbiri masolihatihi sareng ngatur kana kamaslahan eta harta. Wa huwa ari ieu budak putra mas'ulun bakal dijaga, bakal ditanya
an ra'iyatihi tina kapamimpinanana hawa fa bizalika ula nah amanah atawan teu nganyupunkeun tugas atawan teu faqulukum maka sakabeh jalma ra'in eta pamimpin wa qulukum jeung sadayana eta ra'in mas'ulun bakal ditaros an ra'iyatihi tina kapamimpinanana wal fa'u sareng ayeul fa tina lapad faquluhum eta jawab syaratin jadi jawab syarat mahzufin anu di mahzuf wadahola sareng asup termasuk bihadil umumi tina ieu kaumuman naon al munfaridu jalma anu nyorangan single parent alladila jaujun anu single parent pecah nikah nyata jalmi nu can gaduh caroge atau nepi can caroge gaduh istri lahu eta tetep ka munfarid wala khadimun sareng teu gaduh laden sami nu teu gaduh laden fa innahu maka sanya kalakuan yasduku nuju alaihi ka eta munfarid naon anu sanya munfarid eta ra'in jadi pemimpin fi jawari hidina anggota na munfarid teu gaduh urusan teu gaduh khadam kali taros nah pananganan teh dianggo kanu kasayan socana dianggo kanu ngaji eta napi teh hatta tak malah sehingga migawe eta munfarid al ma'murati kana pirang-pirang anu diparentahkeun wayaj sanibu sareng nebi hanteu imun munfarid al munhiyati kana perkara anu dirarang ku Allah wal Bukhari Ahmadul Imam rawahu Abu Dawud wa Muslim at-Tirmidzi ya hadis teh diriwayatkeun ku Imam Ahmad Imam Bukhari sareng Abu Dawud Imam Muslim sareng Imam Tirmidzi wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bi muradih mudah-mudahan manfaat barakallahu li wa lakum.